Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kelas 7 SMPI Ibnu Hajar. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Miss Mia dalam pembelajaran Bahasa Sunda kelas 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita memasuki semester 2 di tahun ajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran pertama, kita akan belajar mengenai dongeng dalam bahasa Sunda. Nah, sekarang mari kita bersiap sebelum belajar. Yang pertama, kita meniatkan belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang ketiga, menyiapkan alat tulis dan LKS Bahasa Sunda kelas 7. Yang keempat, berpikir kritis dan bertanya jika perlu. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, teman-teman diharapkan dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. Yang kedua, teman-teman dapat menyusun dan mengkomunikasikan dongeng yang disimak dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat atau lentong, serta ekspresi yang tepat. Nah, sekarang teman-teman sudah siap untuk menyimak pembelajaran bahasa Sunda tentang dongeng. Nah, teman-teman pasti pernah menonton film Aladin atau Cinderella, bukan? Cerita tersebut merupakan dongeng yang tidak asing lagi ya. Hampir di seluruh negara mempunyai dongengnya tersendiri. Begitu juga dengan bahasa Sunda. Dongeng yang terkenal di bahasa Sunda yaitu Si Kabayan. Di lain waktu teman-teman coba baca di perpustakaan atau searching di internet ya. Sekarang mari kita buka LKS halaman 3 ya. Di sana ada dongeng Sasakala Uncal Tandukan yang dalam bahasa Indonesia berarti asal mula tanduk rusak. Dina hiji poe Kirawanci Hanut Moyan, sakadang kuda nangtung sisi talaga. Ngadon moyan bari ngeunteung kana cai. Bari ngeunteung teh, manehna ngomong sorangan. Bener kasep, gagah aing teh. Awak lampayat, tandut ranggak. Jeung sareukeut deui, moal aya sato anu ginding kaos aing, anu boga tanduk sakieu alusna. Sabot muji maneh, jol aya uncal nyamperkeun. Rek ngadon nginum gigireun kuda. Kuda ujug-ujug hauk bae ngambek bari molotot. Omongna, "Heh uncal, rek naon ka dieu? Haling ka ditu."
ulah ngiruhan cai paragi nginum kuring. Maneh mah teu kudu ngeunteung. Da geus tetela suku pacer kurang patut teu boga tanduk kawas aing. Keur kitu aya maung disada ngagaur ti kajauhan. Kuda jeung uncal bereketek bae lulumpatan. Patarik-tarik, sieunneun ditekuk maung. Kuda lumpat pangheulana. Karepna rek nyumput dinu buni. Tapi tandukna tikait kana areuy-areuyan. Atuh teu bisa kebat lumpatna. Sanajan manehna abrug-abrugan, tandukna teu lesot. Malah beuki kapeut ku areuy. Tekung silila, jol datang uncal kadinya. Cek kuda, sakadang uncal, tulungan kuring. Ieu tanduk kuring teu kait kana areuy, meuni pageuh kieu. Uncal karunyaeun tuluy areuy-areuy anu meulit kanu tandukna teh digegelan nepi paregat. Geus kitu blenyeng bae kuda jeung uncal teh lalumpatan deui. Sieunneun kasusul ku maung. Hadena maung teh teu kebat ngudagna. Di tempat nu aman kuda jeung uncal areureun. Kuda ngomong ka uncal, "Sakadang uncal, nuhun pisan kaula geus ditulungan ku sampean. Mun teu ditulungan ku anjeun mah meureun kuring teh geus tewas ditekuk maung. Pikeun pamulang tarima, ieu kaula masrahkeun tanduk. Prak pake ku sampean turun teu meureun. Hatur nuhun uncal." Di halaman berikutnya ada pancen atau latihan LKS halaman 4. Nah, di sana mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada dongeng Sasakala Tanduk Uncal atau Sasakala Uncal Tandukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, saha bae palaku dina dongeng di luhur? Jawabannya yang pertama, uncal, kuda, jeung maung. Yang kedua, numutkeun dongeng di luhur saha anu harita tandukan teh? Naon pangna kitu? Jawaban yang kedua adalah uncal, pedah nulungan kuda. Yang ketiga, keur naon kuda di sisi talaga teh? Jawabannya, kuda keur moyan bari ngeunteung kana cai. Nomor 4, naha kuda bet ngusir uncal? Jawabannya, bisi ngiruhan cai. Yang kelima, naha kuda jeung uncal ting beretek lumpat? Jawabannya, aya maung disada ngagaur ti kajauhan. Nomor 6, naha kuda bet masrahkeun tandukna ka uncal? Jawabannya, mulang tarima ka uncal anu nulungan manehna. Nomor 7, kumaha mimitina sikap sakadang kuda ka sakadang uncal? Jawabannya, sombong jeung adigung. Nomor 8, kumaha pasipatan uncal upama nilik kana dongeng di luhur? Jawabannya, nulungan saha wae anu butuh. Nomor 9, atikan moral naon anu bisa kacangking ku hidep sabada maca dongeng Sasakala Uncal Tandukan? Jawabannya nomor 9, ulah ningali batur tina kaayaan warugana, jeung kudu hade sangka ka batur. Nomor 10, dongeng di luhur teh kaasup kana dongeng Sasakala. Tah, nurutkeun hidep
naon ari dongeng sasakala teh? Dongeng sasakala nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma atawa asal muasal hiji kajadian, tempat, tutuwuhan, atawa sasatuan. Tadi sekilas kita menyimak tentang dongeng dalam bahasa Sunda yang berjudul Sasakala Uncal Tandukan. Nah, sekarang kita belajar apa saja ya? Oke, untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu dongeng. Dan yang kedua, kita akan belajar apa saja jenis-jenis dongeng. Dari cerita yang sudah kita simak bersama, dapat kita simpulkan bahwa dongeng adalah cerita yang tidak masuk akal dan tidak terjadi dalam kenyataan. Selain dapat menghibur, dongeng bermaksud sebagai pengajaran budi pekerti untuk anak-anak agar tidak membosankan. Lalu, apa saja jenis-jenis dongeng? Jenis-jenis dongeng ada 5. Yang pertama, fabel, yang menceritakan perilaku hewan yang perilakunya seperti manusia. Berbicara, ya layaknya manusia. Kemudian yang kedua, ada jenis dongeng yang berupa parabel, yang menceritakan seseorang yang berperilaku berbeda dari umumnya manusia. Jenis dongeng yang ketiga adalah mite atau mitos, yang menceritakan hal-hal gaib berkaitan dengan kepercayaan bangsa lelembut. Jenis dongeng yang keempat adalah sasakala atau legenda, yang menceritakan asal-muasal seseorang, tempat, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Jenis dongeng yang terakhir adalah babad atau sage, yang menceritakan kepahlawanan atau kejadian yang ada unsur sejarahnya. Itu dia materi tentang dongeng dan jenis-jenisnya. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masih membahas dongeng lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur dongeng serta istilah pertukangan yang sering terdengar di dalam dongeng. Hatur nuhun untuk hari ini ya. Nah, semangat belajar dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.